Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring maunana. Dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyanak hiji jejer cariyos Muja Kaberit bagian anu katilu. Hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh tos dogikeun ka Sodik nuju ngawangkong sarang si adunnya baraya dugikeun kadinya. Kintun-kintun mah kanggo bara Sunda wae di mana ayana manganuhunkeun kana parantos subscribe, like, sareng komen dina channel lamang ieu. Kanu tebihna pun kitu di kanu caketna sadayana wae anu parantos ngarojong kana hidangan dongeng Sunda anu salami ieu digarap ku Mang. Mudah-mudahan ieu hidangan ti Mang teh salawasna sing janten panglipur kanggo kalbu pamubarah kana mana bara Sunda di mana wae ayana. Kintun-kintun nama kanggo sadayana anu mika cinta mika rasep salawasna kana hidangan dongeng ti Mang ieu. Kados teu nyangkolong ting kana waktos baraya hanca garapan anu katunda waktos dinten kamari dina jejer cariyos Muja Kaberit bagian katilu. Ieu cariyos masih karangan Mang keneh ku Mang Sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Kitunya narek nanyakeun naon dik rek menta pelet ilang teh. Ceuk si adun nanya deui ka Sodik bari mencrong kana beungeutna. Lain dun, engke we di ditu dongeng nama. Ilang ge bakal nyaho. Tembal Sodik bari ngalinting bakona. Geus kitu, pledug diseuneut asupna mun nyarebung kaluar tina liang irung jeung bibirna. Kitunya lain bisi we ilaing rek menta pelet ka aki laing. Sakalian uing pamentakeun nih. Meh babari lah ka awewe teh. Loba nu bogoheun ka uing. Kuing masok ngarambek wae lamun dihareureyan teh. Ceuk si adun. Nya ari ngaheureyanana bari luar rawel mah dun. Tang tu ambekkeun atuh. Da ilaing mah kokot monongeun leungeunna. Tembal Sodik bari jeung nyerengeh kituna teh. Ya udah hari teu bari ruar rawel teh. Asa cawerang lah deh. Ceuk si adun. Heuh nya eta ulah dibiasakeun teuing kitu dun. Leuheung basa lamun awena teh anu sukaeun ka urang. Lamun teu mah kapanan jadina ngarewaheun. Jeung da teu hese sabenerna mah tuh. Lamun hayang loba nu bogoheun mah gampang dun. Teu kudu ku pelet. Tembal Sodik. Gampang kumaha kitu dik? Ejaan atuh uing kumaha carana? Ceuk si adun bangun anu hayang nyaho. Gampang. Ilaing kari datang we saban isu kapancuran dun. Tangke lamun aya awewe nu keur marandi tagogan we ku laing dihareupeunana. Tangtuna oge engke moal burung loba nu ngudaga ilaing dun. Tembal Sodik bari jeung nyerengeh ngaheureyan ka si adun. Wah, ilaing mah nas didengekeun ku uing. Nyari nu ngudagna mah memang loba. Anu nyari mbeuh ku cai meureunaan. Lain nu barogoheun. Sugan we atuh di aki laing mah aya nu ngan saukur bisa ku puasa atau anu ngan saukur bisa maca jang nyawokan. Baelah uing mah sanggup ari saukur kitu unggul mah dik. Ceuk si adun. Nya isuk we atuh sakalian tanyakeun ku ilaing ka aki kuringna dun. Sanu nyaho manehna oge bogaeun. Tembal Sodik. Heeh. Isuk mari ditanyakeun we ku uing ka aki laing. Mumpung sakalian keur ka ditu nya. Ceuk si adun bari cengkat tuluy ngaleos heula ka jero. Tayohna wae rek ninyuh kopi meureunaan. Dalila geus balik deui.
mawa cai kopi 2 cangkir, song nu hiji mah diasongkeun ka Sodik. "Ya Dik, cai kopina mumpung panas keneh euy, geunah geurakanna beuteung," ceuk si Adun bari ngasongkeun cai kopi ka Sodik. Gap ku Sodik ditampanan. "Nya, nuhun Dun." Tembal Sodik tuluy ngaragot heula cai kopi meunang meuni bangun anu nikmat kituna teh. Teu lila kurunyung ka dinya aya saurang lalaki anu datang. Sing horeng eta jalma teh si Entong. Masih keneh batur salemburna Sodik jeung si Adun. Geuning aya ilaing tong. Kamana wae euy? Meuni karehol," ceuk si Adun nanya ka si Entong anu karek datang ka dinya. "Wah, aya we Dun. Tara ka mamana uing mah? Kumaha ileng cagur?" Tembal si Entong bari malik nanya ka si Adun. Bari gek diuk dina palupuh kituna teh, milu ngariung jeung anu duaan. "Cager uing mah tong," tembal si Adun. "Ari ilaing kumaha Dik? Cagur? Nah asa jarang panggih ayeuna mah nya?" ceuk si Entong nanya ka si Sodik nu keur diuk di sagigireun manehna. "Cager tong. Ilaing nu langka ka tempo mah. Kuring mah da sok ulin wae ka dieu ka si Adun," tembal Sodik. "Kitu nya. Uingna sok balik beurit wae pangpangna mah Dik. Jadi langka bisa ka mamana lamun geus aya di imah teh. Komo ayeuna mah kapanan hujan wae bere kaluarna. Jadi sok hoream ngaringkang. Mun geus di imah teh hayangna tuluy ngaringkep we," ceuk si Entong. "Nari lain keur kuliah di mana kitu tong? Cik atuh sugan aya pakulian keur uing. Uing rek milu tong. Geus nilai dagang anggur lah," ceuk si Adun bari mencrong kana beungeutna si Entong nu keur nyeuneut ududna. "Wah, pakulian naon atuh ari kuring mah Dun? Tibaheula ge da tara boga pakulian kawas batur uing mah. Paling ingan saukur buburuh ngored we di imah batur. Jeung mangaritkeun jukut keur sapina Haji Sobri. Itu ge lamun sakalian pareng nitah. Lamun teu mah nya lapur we uing ge sarua dagang anggur Dun. Lain kapanan ilaing mah keur kuli bejana cenah Dun. Ngajarkeun keur nuaran kaung di leuweung, ceuk inung ilaing mah. Asa uing teu la ka dieu, ilaingna keur eueuh di imah," ceuk si Entong. Ti heula mah uing teh kulik kana nuaran kaung tong, tapi da geus eureun deui eta mah. "Naha beut eureun deui atuh Dun?" tanya si Entong. "Ayeuna pikir we ku ilaing tong. Nuaran we hayo ari melak minteu. Atuh nya kuliah heula mah beak eta tanggal kaung teh. Aya eta ge tuareun mah ngan saeutik keneh acina. Jadi murah ngajualna oge. Kalakah beuratna we memanggul ti pasir dibawaan ka jalan gede. Dari digulutuk-gulutukeun mah ti luhur. Disininggang kanu keur aya di handap. Jeung ngaruksak we ongkoh pangpangna mah kana kebon batur. Katak uing mah eureun. Keur mah eueuh di tuareunana oge. Tah kitu tong," tembal si Adun bari ngaragot heula cai kopina. "Kitu nya. Oh, kun we atuh ari keur dagang anggur mah. Lain kieu Dun pangna uing ka dieu teh. Kaparengan we ayeuna oge aya ilaing di dieu Dik. Tadi beurang uing teu panggih jeung Pak RT. Ngajarkeun di urang rek diangkutkeun di ronda cenah. Sababna ari kalmur batur mah geus loba deui pejana anu imahna kabongkaran ku garong. Loba nu laleungit TV jeung radio cenah. Pon kitu deui susuhan anu masih barasuh keneh oge. Anu nalamru dina wadah susuhan aya aturan diringkid. Tah kitu Dun," ceuk si Entong bangun anu dariana keur nyaritana teh. "Kutan teh kitu nya tong. Geus loba deui garong ka batur mah. Uing garek apal ayeuna teh ilaing we," tembal si Adun.
Nya, wingi tadi pas kabeneran panggih we jeung Pak RT. Dalam teu panggih mah nyaho meureun wingi dun. Nari raing ngairaha cenah kira-kirana rek diayakeun deui rona teh tong. Nya paling mun teu isuk page teh umur naon sigeuna mah dun. Tembal si entong. Nya teu naon atoh, aya hadena oge diayakeun deui rona mah. Eta teh isieun teuing di lemur urang teh ari aya kuno ngaranna mah kapanaan. Ceuk si Adun. Oh, memang aya halusna dun. Jadi rame deui di lembur teh. Moal camewek teuing. Nya kitu we nya, kesalahanan mah. Ing mah rek tuluy balik deui teh. Sabab teu kuat ku tiris. Poho bieu teu mawa sarung. Ceuk si entong bari cengkat tina diukna. Sok tara puguh teuing laing mah tong. Make jeung rusuhan atuh. Ieu kopina oge can diinum kapanaan. Ceuk si Adun. Rek diinum kumaha da kopina ge eueuh dun. Sok ngodor wae laing mah. Kitu lah. Engke deui ngawangkongna nya. Ayeuna mah kuing rek balik heula. Tembal si entong bari pamit kana duaan. Geus kitu, tuluy manehna ngaleos ninggalkeun anu duaan. Ari Sodik sanggeusna si entong ngaleos. Tuluy manehna oge cengkat tina diukna. Kuring rek tuluy balik weh dun. Sababna geus rada peuting geuningan. Isuk we nya pas sore ku kuring laing disamper ka dieu dun. Ceuk Sodik. Nya nih, isuk we laing nyamper ka dieu. Lamun nya dieu teh mah ka imah aki laingnya. Tembal si Adun. Geus kitu mah Sodik. Manehna tuluy ngaleos ninggalkeun si Adun. Rek adon balik deui ka imahna. Kaayaan di jero lembur. Harita teh can pati peuting-peuting teuing karek wanci sareureuk kolot. Tapi kaayaan di jero lembur jeung jalan anu disorang ku Sodik mending geus tiisieun kata nyona teh. Eueuh jalma saurang oge nu lanto di luar. Maklum kangaranan di kampung bangsa harita tangtu beda jeung kaayaan di zaman ayeuna. Di zaman harita mah can aya lampu anu nyaangan ka jalan. Sabab can aya listrik anu asup ka lembur. Beut sakalieun keur nyaangan di rohangan imah oge ngan saukur marake cempor atawa damar. Harita jalan anu keur disorang ku Sodik. Sajabana ti paroek teh jeung harieum ku tatangkalan. Aleueur deui jalan oge. Sabab keur usum ngiji. Teu wudu asalila karasana ku Sodik mah lempang teh. Barang Sodik mimiti lempang di kebon awi. Gelebug ke kebon awi jo aya angin anu ngagelebug. Dibarengan ku sora anu seah ngaguru dina saluhureun tangkal awi. Daun awi nu tadina keur caricing teh ayeuna mah aroyag kabeh. Sing korosak sing teresek silih adu jeung pada baturna. Atuh Sodik mending ngarenyag barang nenyo kaayaan sarupa kitu teh. Reg manehna ngeureunkeun heula lengkahna. Tuluy nempoan ka luhur kana daun awi nu keur aroyag kabeh di saluhureun sirahna. Aya naon ieu teh? Bet aya angin anu ngagelebug. Nah rek pihujaneun kitu. Ceuk pikirna Sodik bari tuluy lempang deui ke dinya. Teu ngawaro kana angin anu keur ngagelebug mah dina saluhureun tangkal awi. Tapi karek ge sabar lengkah. Di hareupeun jalan nu keur rek diliwatan ku manehna. Aya asup bodas anu kaluar tina jero taneuh. Lila cileug eta asup bodas teh ngajirim jadi ucing hideung. Sorot panonna meuni seukeut mencrong ka Sodik anu nangtung di hareupeunna. Buluna meuni cabrig. Tuluy eta sungut ucing teh calangap. Jika nu keur nembongkeun sihungna ka Sodik
anu sareukeut. Bari panonna mah tuluy mencrong ka Sodik. Ari Sodik barang nenyo aya ucing anu keur nangtung bari mencrong di hareupeun manehna. Sodik mending ngarenyag. Sabab da tadi mah eueuh cenah eta ucing teh. Nah hari ayeuna jol aya di hareupeun manehna. Sodik mundur salengkah ka tukang. Bari panonna tuluy mencrong ka ucing nu keur calangap. Ae ucing ti mana ieu teh? Da tadi mah eueuh. Ceuk Sodik. Ucing nu keur aya di hareupeun Sodik jol muih ngurulingan kana sukuna Sodik. Bari jeung gancang deui muterna teh. Nah ieu ucing teh buat ngurulingan ka aing. Siga nu ngahaja rek ngahalangan kana jajalanan aing. Awas disepak sia ku aing mah. Sabab bongana buat ngahalangan ka aing. Ceuk Sodik bari tuluy nyepak kana ucing nu keur muter di handap ngurulingan ka manehna. Yuk cebrod. Dampal suku katuna Sodik nengal pisan kana beuteung ucing. Tapi tibatan ngaceleng mah eta ucing. Kalakah ngagedean awakna. Lod. Awak ucing nu tadina leutik teh ayeuna mah jadi ngagedean. Nu tadina ngan saukur sagede ucing biasa jadi sagede soang. Atuh Sodik meuni muringkak nanya kitu mah. Nah ieu ucing teh bet ngagedean kieu. Tetela. Ieu ucing lain ucing biasa. Tapi ucing demit sigana mah anu ngageugeuh ieu tempat. Kudu kumaha lamun geus kieu ye. Tema Sodik bari tuluy mencrong ka ucing nu tuluy ngurulingan ka manehna. Aing kudu lumpat lamun kieu carana mah. Ceuk Sodik nyarita deui sorangan. Bari ngalabongohna ucing nu keur ngurulingan ka manehna. Sanggeus manggih lolongkrang keur lumpat, barang Sodik lumpat ti dinya ninggalkeun ucing nu keur ngahalangan kana jajalaneun manehna. Tapi karek ge sabaraha meter jauhna, ucing geus aya deui di hareupeun manehna. Bari jeung panonna meuni hurung ayeuna mah. Rengkog Sodik ngarengkog sabab jalana dihalangan deui ku ucing. Cilaka. Kudu lompat ka mana lamun geus kieu. Awas rek dijejek ku aing mas ya. Ieu ucing teh. Ceuk Sodik bari geus tatan-tatan rek ngajejek sirah ucing anu keur ngadangong di hareupeun manehna. Yuk dampal suku katuna Sodik ngalayang ka hareup. Ngajejek kana pabatokna ucing. Cebrot. Pabatok ucing teh kahancap pisan ku Sodik. Tapi aneh. Eta ucing teh teu kerel-kerel. Malah awakna tambah ngagedean. Nu tadina sagede soang teh ayeuna mah jadi sagede domba. Atuh Sodik tambah soak nenyona. Ieu ucing teh kalakah beuki ngagedean. Bisa-bisa aing dihakan ku ieu ucing. Sigana wae ieu meureunan anu disebut ucing kiciwis ku aki aing teh. Anu jirimna bisa ngagedean lamun sakalina ditajong. Kumaha lamun tos kieu ki? Ceuk Sodik nyarita kanu jadi akina. Cacap Sodik nyamat akina nu ngaranna Aki Ilyas. Les eta jirim ucing anu sagede domba teh ngiles di hareupeun Sodik. Dibarengan jeung ngilesna sora angin anu keur ngaguruh dina salureun tangkal awi. Sanggeus jirim ucing ngiles, barang Sodik teu loba deui mikir, manehna tuluy lumpat ti dinya. Teu sirikna ti babaranting notog-notogeun maneh. Tunggul dirarut jatang dirumpak teh istuning lain bobohongan. Anu sakirana bisa diteungar mah diteungar ku manehna. Leok Sodik mengkol ka kenca. Tuluy lumpat deui lempeng muru ka imahna. Sanggeus nepi buruan imah kolotna. Reg Sodik ngaraneg bari jeung ngahegak. Renghap ranyug napasna.
Ari kesang namanya nyerulung masehan sawak awak. Itu nate bari cengaliekan ka tukang sabab bisi diudag ku ucing. Sanggeus rada lalar deui napasna, Sodik lempang nyamperkeun kana lawang panto, tuluy keketrok bari nyalukan bapakna. Teu lila berai panto imah dibukakeun ku Mang Darma ti jero. Sodik tuluy asup ka jero. Sanggeus ari jero gek Sodik diuk dina palupuh, bari jeung satengah ngabebetkeun maneh awakna. Ari tonggongna disaranekeun kana tihang imah. Suku duanana disangunjarkeun. Mang Darma barang nenyo kayaan anakna sarupa kitu, manehna meni reuwas. Tuluy nyamperkeun ka anakna, gek diuk di hareupeun Sodik. Kunaon jang? Hidup teh siga nu geus lulumpatan katanya ku bapak mah. Eta kesang meni ngagarajag gitu. Nah papanggihan deui hidup teh. Ayeuna manginum heula cai we ya. Meh teu hanang teuing ra. Ceuk Mang Darma bari ngasongkeun cangkir anu geus dieusi ku cai. Gap ku Sodik ditampanan, tuluy manehna nginum heula. Teu lila kurunyung kade nya aya bioci anu kakarak kaluar tingonna. Gek bioci diuk disagigireun Mang Darma. Teu lila pok kadenge nyarita. Aya naon bapana? Meni matak rareuwas. Ceuk bioci nanya ka Mang Darma. Iya mana si Ujang? Papanggihan deui sigana mah budak teh bieu di jalan meureunan. Tembal Mang Darma. Kutan teh kitu Ujang. Papanggihan naon deui hidup teh? Sok pejakeun ka emak jeung ka bapa meh nyaho. Ceuk bioci nanya ka anakna bari mencrong kana beungeut Sodik. Sanggeus Sodik rada leler tina kareuwasna, pok kadenge manehna nyarita. Kieu mah, Pak. Tembal Sodik bari barabat ku manehna dicaritakeun kabeh ka kolotna. Naon rupa kajadian anu geus karandapan ku manehna. Basa keur ngalewat ka kebon awi. Kabeh dicaritakeun ka Mang Darma jeung bioci. Hiji ge isteuning eueuh nu kaliwat. Atuh Mang Darma jeung bioci barang ngadenge beja sarupa kitu ti anakna teh. Duanana meni colohok. Teu lila kadenge Sodik mungkas caritaanana. Tah kitu mah, Pak, anu nambetos karandapan ku abdi teh. Ceuk Sodik bajang mencrong kanu jadi kolotna. Kutan teh kitu nya Jang. Nah naon atuh eta teh nya? Jeung naha kadiakeun mah asa meni minangna remongan ka hidap. Da kanu sejen mah kapanan can aya kabejanakeun. Yen aya nu maranggihan anu karitu. Matak isuk mah geus we tepungan heula aki hidap. Meh puguh hari geus ditepungan heula mah. Bari sakalian pamagerkeun kitu awak. Ceuk Mang Darma. Nya Kujang. Panggihan heula ka ditu ku hidap. Sugan ari aki hidap mah bisa ku aki hidap mah bisa diubaran eta awak teh. Atuh lamun teu kitu sakalian we penta elmuna. Meh aya nu nurun ka salah saurang wae mah. Sabab aki hidap mah kapanan di lemur ciampihna oge. Dipikolot ku sasaha. Sabab sok daek tutulung kanu butuh. Bari jeung dibarengan ku pangartina anu lumayan. Ulah siga bapak hidap anu eueuh ka daek. Kapanan lamun geus kieu mah teu bisa nanaon. Ceuk bioci bari rada nyiniran ka salakina. Dari pangarti mah teu bisa dihayang-hayang jeung teu bisa beunang diembung-embung mana. Najannya oge aki Ilyas teh kolotna bapa.
Tapi dari eueuh bagianana mah keur bapa. Nya eueuh we. Sugan atuh ku hidup mah jalu kawaris elmuna ki hidup teh. Emang Mang Darma. Mohon Pak. Abdi anjing mah bade ka ditu heula sareng si Adun. Paling pas sore angkat ti dieuna panginten. Sipados rine hari pasosonten mah. Ceuk Sodik. Alus we ari nyamarek init ka ditu. Jadi meh bisa dikanyahokeun hari ku aku hidup mah. Naonana teh. Mohon Pak. Emal Sodik. Ayeuna mah juga atuh ka ditu. Deureukkeun heula di ngon. Jeung deui kapanan hidup teh tadi beurang geus capek. Ceuk Mang Darma. Mohon Pak. Emal Sodik. Geus kitu Sodik tuluy ngaleos ka ngona. Rek ngadon reureuh heula. Sanggeus Sodik asup ka ngona, Mang Darma jeung Biocih oge sarua maranehna arasup ka ngona. Rek ngadon sarare sabab wanci teh geus asup ka tengah peuting. Kocapkeun isupna baraya. Kira wanci haneut moyan. Sodik moekeun heula pare di buruan hareup imahna. Kaparangan harita mah teu hujan poe teh. Ari Mang Darma mah isuk-isuk keneh oge geus jenit ka sawah. Rek nampo pare cenah. Kira wanci pukul 1 beurang. Pare geus mimiti dijahitan ku Sodik. Sabab lumayan geus rada garing meungesan. Teu baseuh teuing siga kamari. Sanggeus rengse ngajahitan pare. Sodik tuluy init heula ka pancuran rek ngadon bebersih. Sanggeus balik ti pancuran Sodik tuluy asup ka ngona. Ngaganti heula baju anu tadi geus dipake ku manehna. Sanggeus salin Sodik nyampeurkeun ka indungna anu keur aya di pawon. Mah, abdi bade angkat heula ka Ki Ilyas ayeuna. Sonten teuing mah beli kabujeng hujan deui. Ceuk Sodik. Nya jug kujang. Didoakeun ku emak sing hasil anu dimaksud. Ta eta cenah bapa hidup meh hape bako keur aki hidup di ditu. Teh mah Biocih bari nuduhkeun bako anu disimpen dina saluhureun jojodog. Muhun mangga mah. Abdi ayeuna bade amit heula. Nya jeung kujang. Geus kitu mah Sodik tuluy kaluar ti imah muru ngaler. Sanggeus rada jauh leok Sodik mengkol ka katuhu. Bari jeung ngalewatan deui kebon awi anu tadi peuting kumanehna diliwatan. Sabab deui jalan ka imahna si Adun mah hiji-hijina teh. Iwa ti jalan kadinya ngaliwatanana teh ka kebon awi. Tapi tetela ari beurang mah nanaon. Nu aya ngan saukur daun awi we anu pating arulang dina saluhureun tatangkalan. Sodik kebat lempang murungetan rek ngajugjug ka imahna si Adun. Teu lila Sodik geus anjog deui ka hareupeun buruan imahna si Adun. Harita katenyo si Adun keur nyaetan heula pare di buruan imahna. Ilaing geuningan dik. Dagoan sakedeung mah nya. Uingna keur nyaetan heula pare nya. Lebar matak teu buru dijahit ge tadi. Sababna poena rada panjang aya mah yeuh dik. Ceuk si Adun bari ngasup-ngasupkeun pare kana karung. Nya, keun we nya si Adun. Kuring mah rek milu diuk heula we dina palupuh. Ceuk Sodik bari ngoloyong nyampeurkeun kana palupuh imah. Sanggeus aya di dinya gek manehna diuk dina sisi palupuh. Bari nanyokeun ka si Adun nu keur nyaetan pare. Teu lila si Adun katenyo geus rengse deui nyaetan parena. Tuluy dipanggulan eta pare teh ka pawon. Sanggeus rengse mangulan pare. Si Adun manih heula ka pancuran anu aya disalebakeun imahna. Lumayan rada lila Sodik nungguanana si Adun teh.
teu sawatara lila ti harita si Adun geus ngurunyung deui ka hareup jeung geus rapih ayeuna mah. "Ayo Nek, urang kaya mah aki laing teh mumpung teu hujan nya," ceuk si Adun. "Nya, ayo Dun," teh mal Sodik. Geus kitu Sodik jeung si Adun laleumpang mapai-mapai jalan pilemuran rek tuluy ngajugjug ka imahan Aki Ilyas anu aya di lemur Ciampi. Ari lemur Ciampi ayana teh ditebeh kalereun lemur Cijalitri. Teu pati jauh teuing ari ti dinya mah. Ngan kahalangan ku sababaraha lemur. Teu kacatur lilana di jalan, duaan geus aranyog deui kaburuan hareup imahna Aki Ilyas. Diburuan imahna Aki Ilyas tampo we sasaha. Sabab sajabana ti budak nandungan hiji-hijina teh nyatana Mang Darma anu ayeuna jadi bapana Sodik. Aki Ilyas oge geus lila ditinggalkeun maot nu jadi pamajikanana. Matak pantas lamun di imahna ti iseun teh. Sanggeus aya di buruan imahna Aki Ilyas, Sodik nyamperkeun kana palupuh anu aya dina tepas imahna. Geus kitu manehna mancat kana palupuh, tuluy keketrok kana panto imah. Teu lila panto teu jero aya nu mukakeun. Songoreng Aki Ilyas pisan anu mukakeun pantona teh. Geuningan aya si laing jalu. Jeung saha ka dieu? Yap ka jero heula, ceuk Aki Ilyas bari mukakeun panto kituna teh. Bus Sodik asup heula ka jero, dituturkeun ku si Adun ti satukangeunana. Sanggeus area di jero, gek sarila dina palupuh. Teu lila kadenge Sodik nyarita, "Abdi ka dieu teh sareng ieu rerencangan. Kumaha damang Ki?" ceuk Sodik bari jeung ngasongkeun leungeun heula ngajak sasalaman ka akina. "Cager Aki mah kujang. Kumaha ilaing cager?" teh mal Aki Ilyas bari jeung malik nanya ka Sodik. "Sae Ki abdi mah?" teh mal Sodik. Syukur ari cager mah. Ari golot ilaing kumaha nu di imah calager?" "Alhamdulillah sae Ki." Syukur. Ari ieu si kujang kumaha cager di jalu?" tanya Aki Ilyas ka si Adun bari mencrong kana beungeutna. "Sae Ki?" teh mal si Adun. Syukur. Ari calager mah. Kana aya naon ilaing ka dieu teh kujang? Nangahaja wae ulin ka Aki, ceuk Aki Ilyas nanya deui ka Sodik. "Amengan weh Ki, oyong tepang sareng Aki. Bari ieu abdi teh ka titipan ku pun Bapa." "Bako saurna mah Kang Aki," teh mal Sodik bari ngasongkeun bako anu geus meunang mungkus ku daun cau. "Oh bako ti si Darma ieu teh kujang. Muhun Ki." Nuhun atuh gitunya. Lain bisi rek ngalenum cai mah sok we nyari cian sorangan. Lare karagok di Aki mah." "Muhun, hatur nuhun Ki." "Kieu Ki, pangna abdi dongkap ka dieu teh. Aya nu mari ditaroskeun ku abdi ka Aki," ceuk Sodik. "Kitu nya jalu. Nya sok we rek aya nu ditanyakeun mah. Nah naon nu rek ditanyakeun ku hideep ka Aki teh?" teh mal Aki Ilyas bari malik nanya ka Sodik. "Kieu Ki," teh mal Sodik bari barabat ku manehna tuluy dicaritakeun kabeh ka Aki Ilyas. Timimiti manehna manggihan cahaya anu ngolebat meuntasan jalan tuluy cicing di handapkeun tangkal asem anu aya di sisieun jalan
Duk nepikeun ka manehna manggihan ucing anu hideung teh di kebon awi. Kabeh kumanehna dicaritakeun ka Ki Ilyas. Hiji ge eueuh nu kaliwat atuh si Adun anu milu ngadengekeun kana dongengna Sodik. Manehna meuni gogodeg teu nyangka cenah Sodik nepi ka dipanggihan ku demit. Iwa ti Ki Ilyas we nu katanyona biasa-biasa wae teh. Teu lila Sodik kadenge manehna mungkas caritaanana. Tah kitu panginten Ki dongengna teh anu salami ieu tos kaalaman ku abdi. Ceuk Sodik barejeng mencong kana beungeutna Ki Ilyas. Teu lila pok kadenge Ki Ilyas nyarita. Kudan teh kitunya jalu. Muhun Ki. Artina ricek Aki mah aya nu hayang wauh mun anjeun hidup eta teh. Sabab teu sakabeh jalma anu bisa nempo ka maranehna. Sanajan nya oge ayeuna urang diajar hayang bisa nenyok anu kitu. Ari eueuh mah bageanana nya anger we moal kabuka. Tasikana wae ari hidup mah aya bageanana meureun mata kitu ge. Tah ari ayeuna maksud hidup datang ka kitu nah kumaha? Nah hayang ditutup deui atawa dibuka. Ngan ari ceuk Aki mah kusabab hidup mah geus aya bageanana mending geus we dibuka. Ku jalan diajar heula hidupna. Cenah eta sieun nya wajar we. Dan nanaon oge kapanan tina sieun heula. Tina sieun jadi wani lamun urang naik diajar mah. Tina wani jadi biasa ka ditu teh. Tah kitu jalu ceuk Ki Ilyas. Abdi mah ngiringan wae kumaha saena Ki. Temal Sodik. Nya syukur ari kitu mah. Artina seetik gedena pangarti Aki anu ayeuna aya dina diri Aki teh. Anu keur dititipkeun ti nu makawasa ka Aki bisa diturunkeun ka hidup. Beupeurieun atuh bapa ilaing mah kapanan teu bisa nanaon pisan. Sabab mata kitu oge meureun da eueuh bageanana. Tasugan atuh ku hidup ayeuna gantina Aki. Sabab karunya lamun di urangna eueuh pisan mah anu bisa dipikolot. Lamun aya naon teh meureunan kumaha? Hari ilaing kumaha jalu? Narek naon ilaing? Ceuk Ki Ilyas nanya ka si Adun. Abdi mah hoyong eta weh Ki anu hiji temal si Adun barejeng siga nu rada era nyaritana teh. Naon nu hiji teh? Ceuk Ki Ilyas nanya deui ka si Adun. Wing mah rek menta keur ka awewe we Ki meh payo ka awewe. Temal si Adun. Alus si laing mah jalu. Keun we atuh ari nu kitu mah. Engke ku Aki diberi. Ceuk Ki Ilyas bari nyerengeh nyengsirikeun si Adun anu kalakuanana teh pika sirieun. Bara Sunda mung sakieu heula hancagarapan dongeng dina jajar carios Ujak Haberit bagian ka-3. Insyaallah bagian anu kaopatna kumang saja dilajengkeun deui dina pidangan anu satrasna. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi paratosanana nyungkeun diapunten biri seueur kakirangana dina midangkeun dongeng. Mang saja pamit kasadayana. Lujeng kantun per Mio.